Paman modar siak wae, duit na dicokok. Yo engke lamun aya si Yosep ayeuna urang diyakinkeun gimana carana supaya si Yosep percaya. Mana sih nya? Si Paman Parmin jeung Parman teh paling tangan geuning ka dieu geuning. Tah, geuning budak datang ya. Yosep ya. Soa Sia tepat janji sambut. Yosep. Nya hahaha. Hei. Geus sok ayeuna mah penta duit tadi si Yosep. Sok diolo ayeuna sok. Beunang ge. Mana duitna? Menang teh sia. Coba keluarkeun. Tak geuning meunang sia duitna. Eta duit aya 1 juta. Pokona uing minta dilipat gandakeun jadi 10 juta. Oke, kurang dihitung heula coba. Main teu? Geus, mahi bener ayeuna mah aya 1 juta. Ya uing ngorcekeun ka Paman Parmin jeung Paman Parman. Coba eta duit teh kira-kira bisa dilipat gandakeun Sia jadi percaya 10 ka juta. aing Yosep, eta duit pasti bakal nambahan. Percaya teu sia? Bleguk. Nah ini aing teu percaya lah ka sia. Bodoh pisan. Mulai ayeuna sia balik ka imah, tungguan di imah selama 1 minggu ke sia ka dieu deui eta duit bisa berlipat ganda jumlahna. Teu aing teu bisa percaya eta duit 1 juta bisa di 10 juta gitu. Teu ngarti aing mah. Sok coba keluarkan dia duitnya coba. Aing pokona mah aing kudu bisa jadi 10 juta atau 1 juta telah supaya aing bisa beunghar. Peleguk sia mah. Geus sia balik wae ayeuna mah ka imah. Pokona aing ngawani sumpah sing budugaan sakeluarga we pokona mah. Sia bleguk-bleguk teh sih. Rup teh bleguk sia mah. Sok Aing jeung si Paraman geus berpengalaman dina bidang melipat gandakan mah. Sia teu percaya pisan ka aing. pokona lamun eta duit teu bukti ujar lapor ka polisi. Sok laporkeun ku sia. Da aing bener, henteu bohong. Emang sia berani gitu lapor polisi? Ya paman eta duitnya menang nyopet di Paman Uing. Bagus. Tak pokoknya celi uing mah dijelas pisan ngadekeun paman bahwa paman teh bisa ngalipatkeun gandakeun duit di belah ditu di belah dieu tak uing geus ngadekeun pisan ayeuna mah. Pokona mulai ayeuna bener lapor polsek polisi di lamun situ. paman teu bener. Laporkeun Sok, ku sia lamun aing bohong. Sia teu percaya pisan ka aing. Aing mah geus berpengalaman jeung si Parman mah dina bidang ngalipat gandakeun goblok. Terus ngangkat lah, engke ka dieu deui seminggu. Babas ya. Mantap ayeuna mah pokona. Mantap. Welcome. Hari aing rarasaan kamari teh nyimpen